Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits rabi'a asyara ari hadis anu ka-14. An Anas bin Malikin eta tetep katampi ti Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ngadawuh Imam Anas kana lafad iltaqo patepung saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril sartana malaikat Jibril alaihi salam. Faqala teras ngadawu Kanjeng Rasul kana lafad hal ala ummati nah eta tetep ka umat abdi hisabun ari hisaban. Faqala ngatah ngadawu malaikat Jibril kana lafad na'am kantenan alaihim eta tetep ka itu umat hisabun ari hisaban. Ghaira Abi Bakrin salianti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu laisa teu aya alaihi eta tetep ka Abu Bakar naon hisabun hisaban. Yuqalu diucapkeun lahu ka Abu Bakar naon lapadia Abu Bakrin. Hei Abu Bakar udkhul geura asup anjeun al jannata ka surga. Qala ngadawuh Abu Bakar kana lafad la adkhulu mual asup kaula al jannata ka surga hatta yadkhula sehingga yen asup ma'i sarta kaula sahaman jalma ahabba anu cinta itu si emani ka kaula fi darid dunya di daerah dunia. Wa ala hadza sareng eta tetep kana ieu hadis hikayatun ari hikayat bi isnadin muttasilin kalawan isnad anu patepung ila Anas bin Malikin ka Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ngadawu Imam Anas kana lafad kunna buktos abdi sadayana julusan eta anu calik. Ingdan nabiyyi caketeun Kanjeng Nabi alaihi salam. Id aqbala ujug-ujug madep alaihi ka Kanjeng Nabi saha rajulun hiji lalaki min ashabihi anu tetep ti jajaran pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Wasaqahu bari ari dua bitisna itu rajul taskhobani eta ngucur duanana. Naonana daman getihna. Faqala teras ngadawu saha an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salam. Kana lafad ma eta naon hadza ari ieu. Qala ngadawu itu rajul kana lafad ya Rasulullah ya Rasulullah. Ini sanyana abdi marartu eta ngaliwat abdi bikal bati fulanin ka anjing bikangna kipulan. Al munafiqi anu munafik. Fana hashta teras ngegel eta kalbahni ka abdi yakni ngamaksud itu rajul abdot ngegel itu kalbahni ka abdi. Faqala teras ngadawu saan Nabiyyu alaihi salam kana lafad ijlis kudu diuk anjeun fajalasa teras diuk itu rajul baina yadain nabiyyi di payunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana kahapus alit. Falamma kana teras samang-samangsa bukti ba'da sa'atin tetep dina saba'da sasaah. Falamma kana maka samang-samang teras samang-samang sabukti kalakuan ba'da sa'atin tetep dina saba'da sasaah. Idza aqbala ujug-ujug datang sarojulun hiji lalaki akharu anu sejen min ashabihi anu tetep ti sapalih sahabatna Kanjeng Nabi wasaqahu bari ari dua bitisna itu rajul taskhobani eta ngucur duanana naonana daman getihna. Faqala teras nyarios itu rajul kana lafad ya Rasul hei Rasul inni sanyana abdi marartu eta ngaliwat abdi bikal bati fulanin ka anjing bikangna miliki pulan al munafiqi anu munafik. Fanahashat tadi tesanis panahas tuanya. Fanahasat teras ngegel itu kalbahni ka abdi. Fanahaddo teras gugah Kanjeng Nabi alaihi salam. Faqala teras ngadawu Kanjeng Nabi li ashabihi ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi kana lafad halummu kadarieu aranjeun bina ka kami ila hadhil kalbati urang nyerang ieu anjing. Hatta naktula sehingga yen maehan kami hak kana itu kalbah. Faqomu teras ngaradeg sahabat kulluhum tegasna sadayana itu sahabat. Wa hamala sareng nyandak sakul wahidin saban-saban sahiji saipahu kana pedangna itu kulun.
Falamma atau terasa mangsa-mangsa dongkap sahabat hak kana itu kalbah wa aradu jeung maksud sahabat ayyadribu kana yen nenggal sahabat kana kalbah bisuyufi kalawan pirang-pirang pedang. Wa qafas ta cicing itu kalbah baina yaday Rasulillah di payunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat jeung ngomong itu kalbah bilisanin fasihin kalawan lisan nu pasihat. Tolkin anu jentre. Kana lafad la taqtul ngabunuh salira ni ka abdi fa inni dasanya na abdi mukminatun eta anu iman billahi ka Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah. Faqala terus ngadawu Kanjeng Nabi kana lafad ma laki ari naon laki eta tetep pikeun anjeun nahasyat ngegel anjeun hadaini rajulaini ka ieu dua lalaki. Faqala terus ngomong itu kalbah kana lafad ya Rasulullah ini sanyana abdi kalbatun eta anjing makmuratun nu diparentah bi an anhasya kalawan yen kudu ngegel abdi man kajalma sabba anu sok ngagogoreng si eman Aba Bakrin ka Abu Bakar wa Umar sareng ka Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala ngadawu saan Nabiyu Kanjing Nabi alaihi salam kana lafad ya hadzani hei ieu dua jalma ama tasma'ani nah teu nguping aranjeun duaan maka na ucapan taqulu anu ngucapkeun kana itu emma naon al kalbatu anjing. Qala nyarios itu rajulan kana lafad ya Rasulullah inna sanyana abdi sadaya kunna eta bukti abdi sadaya taibina eta pirang-pirang anu tobat ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala wa rasulihi sareng ka utusan Allah walhamdu sareng ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Kantun al haditsul khamis asyara cekap wallahu a'lam bissawab.